Kamarana ari urang Sunda disebut ayah, disebut ayah. Kamana atuh? Siap dan? Siap. Geus beureul lah lalaban cetak da katewa ku aing mah. Ah, dulunya mah beli adigong segala teh. Geus buru lah. Jing goblok. Kena naon dan? Tekenan banget sia. Asa teh eling kalau kan kayak kakek nembakna. Hampura tuh dan, da teka aja dan. Sugan teh mau satarik gitu. Yang Sugan teh pada ditewa ku dan. Ah, teuing ah. Dan, aku nyukin laporan tadi. Da abdi teh ada yang maksa yang teh dan. Heuh lah. Bae teh disampura nya. Nuhun dah. Ya. Ceng, urang kanya ka maneh? Mangga bade naros naon dan? Kieu, Ceng. Urang teh era pisan heuh. Aing ngakukeun orang Sunda. Ya. Tapi bebasan kieu kasar, teu sopan, jeung ka mana karep. Lain ciri orang Sunda mah someh jeung balalagur ngomongna teh. Teu siga preman. Tak urang teh mung sakeun yang preman. Cik mana bisa teu pangajakeun urang. Duh, kumahanya. Ah, siapa kieu sebeuleun sia. Sudah, Idan mah tak can naon ge tos sama kamu kan wae. Tekengin gitu tuh Idan, kasep, babaturan aceng pangbageurna tur rupang kasetna. Ayo urang diajar bareng. Da aceng oge masih kene teu acan lemas dinu basa Sundana. Ayo, Da mana emang geus nyaho orang gitu, malah heureuna juga gitu. Aduh, ngeun pisan Ceng, mana dek ngajakeun urang. nya kalau rasa teh kan aceng gaduh guru, namun teh Patarya. Anjeunna teh kan guru bahasa Sunda di sekolahan. Ya, atuh tuh urang ka ditu. Ayo tuh, tapi enjing dewe nya, ayeuna mah teu raos tos wangi. Siapa tuh Ceng? Kayak orang nyamper kayak maneh. Nya, Patarya. Patarya. Kenapa sih Ceng? kayak gitu atuh pami badannya mah karopok sepuh mah kedah nyebat sampurasun teras lamun tos tepang nembe nyebat assalamualaikum. Nah, sampurasun heula terus assalamualaikum. Kan bisa lagi assalamualaikum unggul, Ceng. Abdi disaurat ku abah abdina kitu saurna teh kieu aceng omat lamun badannya mah karopok sawae kedah nyebat sampurasun teras lamun tos tepang nembe nyebat assalamualaikum. Lamun ke nyebut assalamualaikum heula ke lamun assalamualaikum tadi aya nu ngajawab kan jadi mubajir. Oh, Ah, gitu gitu. nya, Ceng. Ya, udah. Sok atuh kumaneh? Sampurasun. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Yang Aceng sareng jeung Idan, aya naon kasep? Iya, Pak, abdi gaduh priyogi. Abdi ngawaga waktos bapak atana pintu, Pak. Oh, henteu. Laresan bapak teh nuju lelesen we bari lalajo TV. Aya payegeun naon kasep? Meni ngaruwas dongkap ke bumi bapak. Iya, Pak, kan Idan teh cuma rita ka abdi. Idan teh cenah hoyong biasa. Nyarios bahasa Sunda anu lemas tur leres. Leres kitu Idan. Da acan ngangge bahasa Sunda anu leres. Teu acan, Pak. Ibu jeung bapak ngomongna pakai bahasa Indonesia wae di rumahna. Oh, keharti atuh aya kitu mah. Mangga tuh kalau betela. Mangga tuh, cara dikeula. Iya, Pak. Mah, pangademelkeun cai dua. Kangge ieu barudak. Nuhun, Pak. Urang ngawitan ti mana nya? Oh, ieu weh. Urang ngawitan tina undang usuk bahasa teh nya. Mohon, Pak. Cobi ku Bapak ditaros heula. Dupi bahasa lemesna emam naon? Upami ka sepuh mah tuang, Pak. Upami ka pribados mah da. Sareng upami ka sandapeun, sareng saumuran mah dahar, Pak. Coba kaur Idan kumaha? Dahar, teu jablok, nyatu, Pak. Da idan mah apalah nya tahu unggul. Idan. Laras nu diwaler ku Aceng teh.
emam kanggo kasuluhuran mah tuang, kanggo ka pribados nada pami kanggo ka sandapen atau sabadan dahar. Contoh nanya urang nuju nada pun biang nuju tuang tuh yang Aceh ngeker dahar. Tah kitu kahartos Atas Pak. Harus Pak. salajengna dupi bobo basa lemesna naon? Upami ka sepuh mah jadi kulam Pak. Upami ka pribados mah bobo. Sarang upami ka sahandapeun atanapi saumuran mah jadi sare Pak. Beres Pak. Laras pisan kasep. Coba saur Idan kumaha? HS, kences, molor Pak. Ish, kasar eta mah kasep. Tah ayeuna mah Aceng bantosan Idan diajar. Kela. Tah ieu bukuna. Aceng jeung Idan diajar sasarengannya. Bapak bade kacai heula sakedapnya. Mangga, mohon Pak. Orang Sunda kamarana, orang Sunda di marana, orang Sunda